Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mangga urang lajengkeun deui hancak deresan kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-15. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabul waladi ari ieu eta adab budak lalaki ma'abihi sarta bapakna walad. Ayyuhal waladul mahbubu he budak anu dipika cinta. Yalzamu miski ka anjeun. Nawan antata adaba yen beradab anjeun ma'abika sarta bapa anjeun. Kama saperti perkara tata adabu yen beradab anjeun ma'umika sarta ibu anjeun. Wa antam tathila sareng yen turut anjeun awamirohu kana pirang-pirang parentah abu. Wa tasma'a sareng ngupingkeun anjeun naso ihahu kana pirang-pirang nasihat abu. Di annahu karena sayaktosna abu layak muruka eta henteu marentah abu ka anjeun illa bisyai'in kecuali kana perkara yanfa'uka anu mangfaat syai' ka anjeun walayan haka sareng henteu nyegah abu ka anjeun illa ang syai'in kecuali tina perkara yadurruka anu madarat syai' ka anjeun. Wa antat luba sareng yen meredih anjeun daiman salawasna ridhohu kana ridona abu bi antuhafidho ku yen ngaraksa anjeun ala kutubika kana pirang-pirang kitab anjeun wa malabisika sareng kana pirang-pirang pakaian anjeun wa jami'i adawatika sareng kana sakabeh pirang-pirang alat anjeun wa turattibaha sareng meresan anjeun kana itu adawat pi maudi'iha dina tempatna adawat wala tudayyi'a sareng ulah noler-noler anjeun syai'an kana hiji perkara minha tina itu adawat wa anta jatahida sareng sungguh-sungguh anjeun pi mutolaati durusika dina ningalian pirang-pirang pelajaran anjeun wa ta'mala sareng migawe anjeun fil mangzili di imah wa kharijihi sareng luar mangzil kula syai'in kana tiap-tiap perkara yuparrihu anu ngabungahkeun ieu syai' qalbahu kana hatena abu wa alla tukallifa sareng ulah meredih anjeun abaka ka bapa anjeun ayastaria kana yen meser aba laka pikeun anjeun syai'an kana hiji perkara minal asya'i tina pirang-pirang perkara wala tu'dhiya sareng ulah nganyenyeri anjeun ahadan ka salah saurang min ikhwanika ti pirang-pirang dulur lalaki anjeun wa akhawatika sareng dulur awewe anjeun faida ardoita di mana-mana ngajadikeun ridho anjeun walidaika kadua kolot anjeun rodiya maka mika ridho angka ka anjeun saha rabbuka pangeran anjeun paista mangka hirup anjeun sa'idan halna anu bagja fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat wallahu a'lam bishawab.